Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Tafakkaru wa tadabbaru ma qalahu Allah ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه إنا لله مئة رحمة أنزل بها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعتف الوحوش ولدها وآخر 99 رحمة يرحم الله بها عباده يوم القيامة متفق عليه. Puja sinarang puji mungkawan Allah anu parantos nakirkeun urang sadaya rawuh dia tempat dina raraga talabul ilmi, dina raraga ngaronjatkeun pangaweruh, dina raraga ningkatkeun kualitas sareng mutu ibadah anu mana ningkat sareng ngaronjatnya kualitas ibadah kedah ditingkatkan heula wawasanana sareng pangaweruhna. Mudah-mudahan kempelna urang di ieu maqam sing kenging curahan magfirah sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka panutan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para kulawargina, ka para sahabatna, para tabi'in atba'ut tabi'in, insyaallah dugikeun ka urang selaku umatna anu senantiasa satekah pola ngalaksanakeun sagala rupi parentah Allah jeung Rasulna. Malahan urang dina berorganisasi diwadahan ku organisasi anu bikacinta nyaeta Muhammadiyah. Sebagai buktos nyata rehna urang dina langkahna, dina cumariosna, dina sagala rupi kahirupanana hoyong diusahakeun samaksimal mungkin saluyu sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat asadakumullah. Materi anu dikapayunkeun parantos diuningakeun dikapayunkeun di sabaraha masjid. Kangge anu tos ngadangu mudah-mudahan ngemutan deui, kangge anu teu acan mudah-mudahan nambi wawasan sareng pangaweruh. Para bapak, para ibu, para hadirin hadirat rahimakumullah. Allah nyiptakeun manusia di alam dunia teu aya nu sarua. Moal aya nu sami. Dina jangkungna, dina gedena, dina dedeganana, sagala rupana moal aya nu sami, benten-benten.
Dari segi fisikly moal anu sami Pak. Malahan aya anu disibat kemarnya lungsurna ngageblukna ka alam dunia ge benten dedetikan mungkin memenitan, tapi subhanallah benten teu anu sami. Aya lanceuk aya adi. Moal aya nu kemar mana lanceukna ieu mah sarua babarenganna kaluarana aya moal. Pasti aya adi aya lanceuk. Eta dina segi fisikly, komo dina segi pengetahuan jeung wawasan moal anu sami. Jadi Allah subhanallah nyiptakeun manusia dina sagala rupina moal aya anu sami. Itu anu disebut faddalna ba'dakum ala ba'din. Allah masihan kelebihan, masihan kemampuan anu benten. Ata Nabi dina mukadimah tadi huwallazi khalaqakum khalaifal ardi. Allah anu geus nyiptakeun pikeun arajeun kabeh pamimpin-pamimpin di alam dunia. Mimpin dirina, mimpin kulawargana, mimpin masyarakatna, mimpin anu langgeng tebih, mimpin bangsa jeung negarana. Hadirin rahimakumullah, eta anu dianugerahkeun ka urang ieu itu anu dinamikan rahmat. Anu dinamikan rahmat. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Jeung rahmat kaula saur Allah Subhanahu wa taala wasi'at kulla syai'in, nutup sagala rupa. Jadi segala rupa anu ku Allah dirungsurkeun ke alam dunia itu tiasa icatina rahmat Allah. Para ulama nguningakeun naon anu disebut rahmat teh. Rahmatun wa marhumatun. Rahmatun wa marhumatun idza rahimahu. Disebutkan dina bahasa idza raqqa lahu wa atifa alaihi. Anu disebut rahmatnya eta idza raqqa lahu, di mana lemah lembut ka anu sanes, wa atifal alaihi jeung nyaah deudeuh ka eta jalmi, itu disebut rahmah. Janten di mana aya jalmi anu senantiasa nebarkeun ka nyaah, nebarkeun ka lemah lembutan, nebarkeun ka nyaah jeung ka deudeuh, itu anu disebut rahmah, sanajan namina lain Siti Rahmah kan gitu. Kadang-kadang ngaran rahmah ari perilaku henteu mintonkeun kadeudeuh kan gitu. Aya Pak? Aya kan. Saur ahli bahasa wa minhar rahimu alaqatul qarabah. Jeung tina kalimat rahmah itu aya namina urang sok ngadangu silaturahim kan gitu. Aya bukan silaturahmah, teu aya silaturahim. Saur para ulama wa minha ar-rahimu alaqatul qarabah, hubungan baraya, hubungan kulawarga, hubungan nasab, itu anu disebut qarabah atanapi rahim. Mangga urang naon manjangkeun silaturahim. Itu secara bahasa. Anapun secara istilah para ahli bahasa nyebatkeun
riqqatun yaqtadul ihsan ilal marhum. Lembah lembutna hiji jalmi ku ngadamel kasayan pikeun jalmi anu dipika nyaah, pikeun jalmi anu dipika cinta. Sok paknya tong boro-boro jalma gitu hayam uninga hayam teu anu teu apal hayam di dieu atau binatang naon lah itu di mana mikanya ka budakna ka anakna. Subhanallah, coba ditafakuran Pak. Subhanallah, rahmat Allah. Janten anu disebat rahmat Allah itu riqatun yaqtadi al-ihsan ilal marhum. Nya eta kasayan atanapi kadede kada kanyaah anu dibuktoskeun ku kasayan ka jalmi anu dipika cinta jeung dipika deudeuh. Wa qad tutlaqu ar-rahmatu wa yuradu biha ma yaqau bi rahmah. Kadang-kadang kalimat rahmah ieu dimaksud hiji buah tina eta rahmat. Eta jalmi teu mintonkeun kasih sayang, tapi mere tuangeun, masihan leueuteun kan gitu, masihan rokok kan gitu. Eta kanyaah itu rahmat kan gitu. Jalaran gitu para hadirin hadirat rahimakumullah. Mika cinta na mika deudeuhna nyaah jeung sagala rupa anu ku urang kanikmatan dialami di alam dunia itu teu aya nu abadi. Teu aya anu langgeng, hanya sesaat, hanya sewaktu-waktu. Naon margina sabab Allah nurunkeun rahmatna pikeun makhlukna di alam dunia ngan sakedik. Teu seueur Pak. Teu banyak Allah ngalungsurkeun rahmatna sakumaha diuniakeun dina mukadimah tadi. Hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim anu sumping nati Abi Hurairah nyebatkeun inna lillahi mi'ata rahmah. Coba Allah ieu maparin, Allah ieu ngagaduhan 100 rahmat. 100 rahmat. Tina 100 rahmat ieu saur dina eta hadis anzala biha rahmatan wahidatan. Allah ngarungsurkeun tina 100 rahmat anu ku Allah di pikagaduh ka alam dunia mung hiji rahmat Pak. Nyaahna istri ka caroge ka bojo putra ka sepuh ka putra bagjana urang di alam dunia kan gitu Pak. Ku Allah subhanallah sagala ku Allah disadiakeun, sagala ku Allah disiapkeun, sagala ku Allah dipasihan pikeun makhlukna supaya bagja di dunia jeung akhirat. Di dia sadana resep gepuk henteu Pak. Ibu resep gepuk. Resepnya gepuk. Resep. Tapi upami gepuk raosna asa tatal, kumaha Pak? Dituang moal. Duka lamun tatal asa gepuk. Kan dituang moal. Janten gepuk raosna ngaleueut gepuk. Raosna nuang daging, raosna nuang tuangan, raosna ngaleueut-leueuteun, sirupna sagaruna itu adalah sebagian dari rahmat Allah. Ningali kanu kasep ijid kan gitu. Ku resep gitu Pak. Ningali kanu gelis ijid kan gitu. Ijid teh kunaon ku sabab dipimilih ku batur. Ningali kanu kasep ngewa sabab naon nu batur kan gitu. Itu saur Rasulullah
anzala biha rahmatan wahidatan, Allah ngalungsurkeun hiji rahmat tina 100-na dibagi opat. Dibagi opat. Sabab naon? Margi Allah dina surat Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman teh naon? Maha pengasih. Saur mufasirun, maha pengasih ieu ku Allah dipasikeun ka sagala makhlukna. Tukang ibadah, tukang maksiat, tukang salat, tukang tara salat, ahli ibadah, ahli maksiat, mukmin, kafir, binatang, segala rupi makhluk Allah, jina. Itu ku Allah dipasihan pengasih supaya bisa harirup. Makanya di TV kan aya acara dunia binatang, Pak. Judulnya teh naon? Kill for life. Al-qatlu lil hayah. Maihan pikeun hirup. Urang sok maihan tara? Pikeun hirup. Oh sok Pak, sugan di dia aya nuang hayam hirup-hirup. Aya teh aya nuang doma hirup-hirup. Teu aya. Dina aya ge aneh bin ajaib kan Pak. Jadi kill for life. Urang maihan hayam dipencit dengan aturan syariat. Urang mencit doma dengan aturan syariat. Urang ngagorok onta syariat. Itu naon? Ibadah karena Allah, Pak. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu sarahmat ya dibagi opat, Pak. Tapi subhanallah kakara sapar opat tina sahiji rahmat anu ku Allah diurungkeun ka alam dunia, dilungsurkeun ka dunia ieu. Subhanallah betahna di alam dunia, Pak. Teu kabayang upami dipasihan sarahmat. Mugan sigana mah. Saur Rasulullah anzala biha rahmatan wahidatan bainal jinni. Tina sarahmat an dilungsurkeun teh saperopat pikeun jin. Uningan jin, Bu? Hoyong uningan jin? Jin itu sapertos urang, yatana saluna, beranak pinak. Jin ieu sapertos urang, barang tuang. Jin ia seperti orang mempunyai keluarga, mempunyai fam, mempunyai nama ngagaduhan kelompok. Urang mah aya suku Sunda, aya suku Jawa. Dukan aya jin makan, aya jin ifrit, aya jin naon deui? Seperti itu sama. Naon margina? Kumargi ku Allah dipasihan kasih sayang sapar apat tina hiji anu ku Allah dilungsurkeun ke alam dunia. Wa id sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ingat ku anjeun Muhammad nalika kami ngirim ka anjeun sekelompok jin yastami'una al-qawla ngadangukeun kana Al-Qur'an. Muncullah jin muslim kan gitu. Jin kafir. Jadi menurut para ulama jin muslim jin kafir itu mulai muncul tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ku Allah ke alam dunia ieu. Kumaha dunia jin? Wallahu alam eta mah. Aya nu kantos lebat ke alam jin? Acannya alhamdulillah. Ya mungkin sebagian sim kuring. Duka wallahu alam Ibu, wallahu alam. Ngagaduhan kolot kapungkur itu naik haji, Pak. Tapi ya wallahu alam sim kuring teu acan ieu. Nguningakeun sesepuh sim kuring kapungkur
waktu kolot baheula hidup ke Arab baheula mah naik kapal lain sana kapal palahu layar. Jangan di perjalanan ti Cirebon ti Tanjung Priuk ka Jeddah tuh perjalanan 6 bulan Pak, wah uwi 1 tahun. Singkat cerita dina perjalanan laut karuhun istri ngantunkeun Pak, ngantunkeun. Wallahu alam, tapi ya di keluarga ramai Pak kabur. Akhirna karuhun pameget nikah sareng jin. Proses pernikahanna wallahu alam. Upami di Garut mah kapungkur rame cerita tentang pesantren keresek. Jadi aya pesantren aya nu dikeresekan di urang Pak. Jadi pesantren nu dikeresekan pesantren karah santrina dikeresekan heureuy mah Pak. Subhanallah. Pesantren keresek parantos ngabuahkeun para santri para ulama. Para hadirin rahimakumullah. Mulih deui ka Garut menurut riwayat sepuh-sepuh pribados ngagaduhan putra. Eta jin namina Eyang Ubed, namina Eyang Ubed. Tong diserat bu lah. Pepeujeuhna teh kumaha ka barudakna? Barudak bisi hidep kalengitan cawu, kalengitan enog, kalengitan naon? Bea segon di leuit. Jang apa leuit jang? Budak moal apa leuitnya? Entong ribut. Sabab eta teh dicokot ku dulur hidep ngaranna Eyang Ubed. Ngaranna Eyang Ubed. Sim kuring ibu rahimahumullah, bapak rahimakumullah itu terakhir ningal Eyang Ubed kantos tapi dalam bentuk tidak fisikly. Itu lebat kapun bibi. Allah yarhamah, Allah yarham. Itu Pak lebat istri suara pemegat saageng muncang itu seserelekan Pak dia teh. Pelentung ka dieu. Jadi lumpat bari pun bibi teh nyarios swanten pamegat. Rek balik cenah. Teu aya we Pak. Atanapi kawargi pun uwa anu di Jakarta. Wallahu alam, eta alam jin cenah bagan abi. Yang jelas Allah mapasihan maparin saparapat rahmatna itu pikeun jin. Anu kadua saur Rasulullah wal insi saparapatku Allah dipasihkeun ka manusia. Ngaraos urang kaing rahmat Allah Bu. Nikmatna jabatan, nikmatna harta, nikmatna naon ku Allah dilungsurkeun ka alam dunia itu adalah saparapat tina hiji rahmat Allah anu dilungsurkeun ka alam dunia. Namun kanikmatan ieu aya batasna, kanikmatan ieu aya expirena, kanikmatan ieu aya masa berlakuna. Kumargi kitu dina nyuprih dunia ulang-ulah kaleulewihan, culdog-dog tinggal igal. Teu sakedik paknya jalmi anu nyuprih kahirupan. Subhanallah, naudzubillah, naudzubillah. Anu salajengna sa Rasulullah wal bahaimi saparapat deui tina rahmat Allah anu dilungsurkeun ka alam dunya pikeun sasatoan. Anu saparapat deui wal hawami. Naon ari al hawam para ulama nyebatkeun al hawam ieu makhluk atadapi binatang hama udah nggak ibu hama orai hama kan gitu orang hama sanes hama berit hama bangkong hama atanapi subhanallah wareng hama naon deui seueur hama-hama anu matak ngaruksa kana
kahirupan, tatanan kahirupan, tapi itu ku Allah diberi rahmat. Sa Rasulullah fabiha yata'atafuna, ku rahmat Allah anu saparapat ieu, atanabi ku rahmat Allah anu satengah anu sarahmat ieu, yata'atafuna, saling mika nyaah, saling mika deudeuh. Wa biha yatarahamuna, ku sa rahmat ieu saur Allah saling mika nyaah, mika asih. Wa biha ta'tiful luhush waladaha, kusa parapah rahmat ieu saur Allah melalui rasulna mika nyaah, mika deudeuh binatang buas ka anakna. Upami saur Rasulullah Allah ngagaduan 100 rahmat anu dilungsurkeun ka alam dunia mung sarahmat dibagi 4, ka mana anu 88 rahmatna? Saur Rasulullah wa akhara 99 rahmah anzalallahu atau yarhamu bihallahu ibadahu yaumal qiyamah, anu 88 rahmat Allah akhirkeun yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, Allah baris masian rahmat anu 88 pikeun hambana dina engke yaumul akhir. Makana Al-Qur'an nyebatkeun wal akhiratu khairu wa abqa, jeung akhirat leuwih hade jeung leuwih kekal. Atanabi Allah nyebatkeun undur kaifa faddalna ba'dakum ala ba'din walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. 88 rahmat ku Allah diakhirkeun, tapi teu sakedik ibu bapa rahimahumullah jalma pikeun ngaraih anu saparapat rahmat ngancurkeun anu 88 rahmat. Teu sakedik jalmi pikeun ngaraih anu sarapat rahmat ngagadekeun anu 88 rahmat. Malahan dengan harga dimurah mareh diobral. Ibu bapak rahimakumullah, subhanallah Pak, buktos rahmat Allah anu 88 seueur Pak. Allah ngadauna Al-Qur'an innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Teu sakedik Pak para sahabat, teu sakedik para mukmin dina peperangan ngame seungitna surga. Anu mana di mana geus ngameuna seungitna surga sagala rupi kahirupan teu aya hartosna Pak. Sabab naon? Mengejar anu 88. Mungkin Bapak Ibu pernah uninga namina Handalah. Uninga Handalah? Kenal Bu? Ente kenal. Dina perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah itu aya namina sahabat Handalah. Handalah ieu disebut ku Rasulullah sebagai ghasilul malaikah. Nyaeta tegasna Handalah binti Rahib. Rahib ieu disebat Abdu Amr bin Saifi ti suku kabilah Aus.
nalika sabada perang Uhud para sahabat ngampalkeun para syuhada di pilarian sanu maut. Sabada di kapenak dikempalkeun teras ngagali ari syahid mah Pak teu di salat teu diibakan, teu di kafanan, masih berpakaian perang. Namun subhanallah di tempat anu anggang tina kempelna syahid-syahid aya hiji layon Pak anu tina badana tina jusahna kaluar cai. Ya Rasulullah, para sahabat meningkeun di ditu aya Handalah wa yakhrujul ma min jasadi atanabi nyebatkeun jeung sakujur badana baseuh ku cai. Kata Rasulullah, wa madza hadath? Kunaon Handalah? Wallahu a'lam. Coba taroskeun ka kulawargina di Madinah Pak, da teu tebih ti Uhud ka Madinah kurang lebih 6 kilo. Di tepangan sebanyak nyebatkeun nempangan ka ibuna. Ngagorokan di peuting. Tapi Handalah memenuhi panggilan jihad, berangkat ke perang Uhud, dugikan ka syahid dan di neta perang. Cekap neng hatur nuhun dongkap ka Rasulullah, ya Rasulullah kieu dongengna Handalah teh saur istrina teh dedak-dedak. Idzan ghasalahul malaikah. Lamun kitu mah Handalah teh bararaseuh kaluar cai teh dimandian ku malaikat. Subhanallah. Makana hiji-hijina sahabat anu kenging laqab, kenging julukan Ghasilul Malaikah mung Handalah bin Rahim. Anjeunna nalika dina peperangan itu sementara ramana Abdul Amr bin Saifi itu jalma musyrik Pak. Saking benci-bencina ka Islam eta Abdul Amr angkat ke Mekah Pak. Ngalih ke Mekah. Naon ngahasud orang Mekah supaya perang, supaya nuntut balas seueurna anu paeh dina perang Badar. Janten diantawi sebabna perang Uhud dendamna orang Mekah ka umat Islam kumari desa kedik dina perang Badar. Wargi-wargina duluruna Hindun itu saha bojona Abu Sufyan bin Harb. Dina eta peperangan menurut para riwayat Handalah selalu menghindar untuk bertemu dengan ayahnya. Kumari walaupun bagaimana itu bapak kuring mung maihan bapak kuring mung Pak Amrok jeung bapak kuring dina perang. Sabadu dina perang mah maihan atau di paihan. Selalu menghindar. Tapi anu dikejar ku Handalah tu sa Abu Sufyan sebagai gegedug musyrik Makkah. Nalika bade mayunan Abu Sufyan bin Harb menurut riwayat akhirnya Handalah dibaledog kutumbak ku Saddam bin Aus. Usaha ku Saddam lain Saddam Hussein mangga daya. Saddam bin Aus. Sabada anjeunna maut subhanallah dina kaayaan junub kaluar tina badana cai. Subhanallah cai Pak ti dieu kaluar bararaseuh bari di padang pasir anu jauh cai ka ditu ka dieu. Maka disebut Ghasilul Malaikah sabab jalma ahli surga jalma anu bakal rahmat nekeng rahmat Allah
kedah suci tina hadas. Hoyong diibakan malaikat Pak. Bapak hoyong teu? Hoyong teu? Nah jara rempes gan mung maut. Ari diibakan malaikat hoyong ari maut. Para bapak, para ibu Allah, jatuh itu dahsyatna rahmat Allah, dahsyatnya anu 88. Tong tebihlah. Rasulullah nyebatkan dalam sahih hadis, raq'atail fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Coba Pak. Raq'atail fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar saur Rasulullah leuwih utama tibatan dunya jeung saeusina. Tapi urang sok ngarasa rugi henteu nalika teu kabagian salat fajar. Urang sok ngarasa nyesal henteu nalika teu kabagian salat fajar. Lempang we kan urang mah. Padahal dina eta salat fajar Allah muragkeun rahmatna anu 88 anu baris dijemput ku orang ke di akhirat yaumul qiyamah. Pagawean naon anu lilana 5 menit 2 rakaat salat fajar pahalana leuwih hade tibatan dunia yang saeusina. Naon Pak ayat aya? Moal aya. Malahan dina riwayat sempat Rasulullah mengqadha salat fajar nalika Rasulullah sareng para sahabat uih tina peperangan lelah capek dugikeun ka kasiangan anu ngaguahkeun ge meletek panon poe. Ari urang mah kabiasaan meletek panon poe teh nya entong boro-boro salat fajar subuhna wae subrang. Di saat seperti ini Pak, dina riwayat bagaimana menggapai rahmat Allah anu 88 dina hiji waktos Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kengeng kintunan ti Syam 100 onta pinuhku kebutuhan pokok. 100 onta Pak. Lamun ayeuna mah 100 toronton. Uninga toronton? Teu uninga toronton lah 100 truk. Kan aya toronton, aya trailer Pak. Toronton itu di atas, yang double itu bisa di atas 40 ton. Sim kunting kantos kiriman barang itu di Jawa sa toronton pun itu genep 5 ton Pak. Maka di urang mah jalan kemampuan hanya sekian ton, ari babawaan truk puluhan ton Pak. Iya 100 onta. Maklum Pak, ari namina jalma kafir komo jamaah harita mah jalma Yahudi jeli kana bisnis Pak. Kan gitu. Jeli kan siga ayeuna Pak. Jalma kafir tuh jeli kana bisnis, bari ngarugikeun masyarakat keur ayam kiwari Pak. Anu lebih dahsyat ngaku Islam tapi meres umat Islam. Nalika Utsman bin Affan kaeng kintunan 100 onta eta si Yahudi si goblok. Astagfirullah keun ieu mah Pak. Utsman mun basa urang mah barang cacan sumbing Pak, tapi intelijensi narasi karena bisnis tinggi Pak. Cenah bejana anjeun menang kiriman 100 onta cenah barang nya. Nah untuk kunaon? Dileuwihana 10%. 10%. Moal. Geus lah 2 kali lipat. 2 kali lipat, Pak. Upami meser saonta 1 juta berarti 2 juta. Moal. Alah. 10 kali lipat, Pak. 110 juta tina saonta. Upami urang mah Pak, rancung tah Pak. Entong baru nu gaduh ngadengeun belet si ieu mah. Iraha deui moal libikeun.
Rek dikamanakeun barang ieu? Aya anu wanieun 700 kali lipat. Sabaraha? 700 kali lipat. Jelema gelo. Kudu ngajual sabaraha atuh cenah. Ari kudu dibeli 700 lipat mah moal aya badian moal jadi. Tapi saha eta nu meuli cenah? Hayang hafal we cenah. Saur Utsman bin Affan anu meuli Allah Subhanahu wa taala. Kumaha Allah haruna Al-Qur'an kan gitu Pak, 700 kali lipat. Malahan dina aya salajengna wa yudha'ifu liman yasha. Allah bisa lebih dari 700 lipat. Nalika eta barang dongkap ka Madinah Pak, nuju waktu harita Madinah nuju kaayaan hurit. Panggil dibagikeun Pak. Ayeuna mah lain bansos digarong kan gitu. Bansos digarong. Malahan anu leuwih dahsyat menurut rilis KPK di masa pandemi ieu para pejabat kekayaannya meningkat tajam. Kan? Ulah suudon Bu. Coba Pak, itu rilis BPK apa KPK saat ini. Kekayaan para pejabat di saat pandemi ini adalah meningkat tajam Pak. Ini maka nasim kuning sok aneh Pak Ibu. Subhanallah, subhanallah. Di saat seperti ini perlu kita kebersamaan sesama muslim, saling membantu sama lain, saling mengasihi sama lain. Tapi anu terjadi naudzubillah berani mengorbankan dan menggadaikan anu 88% rahmat Allah ditukeran ku anu saparapat rahmat Allah. Seueur Bapak Ibu rahimakumullah contoh-contoh anu berjuang samaksimal mungkin kangge menggapai anu 88. Mudah-mudahan orang suka doakan Rabbana atina fid dunya hasanah kan gitu. Anu saparapat persen. Wa fil akhirati hasanah anu 88%. Amin amin ya rabbal alamin. Kumari kitu para bapak barumallah. Hoyong henteu kain anu 88% ditami saparapat hoyong. Ngan seseueurna ngan saukur hoyong ngungkul. Kan gitu. Hoyong diajakan mumul kan gitu. Di antawisna para ulama nguningakeun tip 5 menit deui. Tip ngaraih anu 88 itu aya sababaraha cara, aya sababaraha tip. Anu kahiji saur para ulama nyaeta anu gampang heula we nya. Naon senantiasa ngadangukeun Al-Qur'an. Dong kanu hese Pak, ieu mah anu gampang heula. Allah ngadawuh dina Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah tenyungkeun ka aranjeun maca Quran, bisi di antara aranjeun teu bisa maca Quran. Allah tenyungkeun ka anjeun ngabulak-balik Al-Qur'an, bisi anjeun teu ngarti kana basa Arab. Bisi anjeun buta huruf kana huruf Arab. Sim kuring gaduh jamaah haji, Pak. Ka masjid sareng nyana Quran pasihkeun.
tos ngaos yah uwi unggal ka masjid sasarangan Pak dan senantiasa di masjid ieu kita berbagi Quran beda jeung di urang Pak Quran teh lalaceng keneh Pak sim kuring wallahu alam Quran ningali Pak lalu cir keneh Pak nya jadi hiasan kan gitu malahan menurut riwayat Imam As-Shadiq mah tapi ieu qaul tabi'in salasatun yashtaquna ila Allahi tilu perkara anu bakal ngadu ka Allah tilu perkara anu bakal curhat ka Allah di antarana Quran anu teu pernah dibaca ngan saukur jadi pajangan ngan saukur pinuh ku debu itu Imam Shadiq rahimahullah upami Syiah menyebutkan Imam Shadiq alaihissalam kan itu di antaranya Pak makanya Al-Quran leceng di orang Pak sabab naon orang teu ngarasa nikmat diuk di masjid aya diuk di masjid nyonyo handphone kan gitu nah Kang meni betah di masjid ieu cenah Pak Haji di bumi mah sok diganggu wae kupun anak jantan Allah nyebatkan idza quri'al qur'anu fastami'u dangukeun wa ansitu jeung regepkeun teu hese Pak makana tadi Allah nguningakeun wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una alqaul ingat ku anjeun Muhammad nalika kami ngutus ka anjeun sekelompok jin ngadengikeun Al-Qur'an nalika anjeun maca Qur'an janten lamun aya nu maca Quran teh dangukeun regepkeun ngan teu kabayang di mana anu ngadengkeun jeung ngaregepkeun teh jin Pak wallahu alam keun ieu mah dongeng namina dongeng menjelang penutup Allah yarham sama Allah hari arham pun bapak upami jam 1 wengi teh sok ngorotak tapi duka bilih abi lepatnya Pak bade ka mana jam 1 wengi ya ka Masigit kepegema nawa ka Masigit we kieu karunya ngadaragoan duka silakan maknailah bilih singgung karunya ngadaragoan ngan urang di mana waladhalin amin di tukang bari teu ngarasa boga makmum kumaha Pak duka wallahu asim kan sing beuing teu narahkeun saha nu ngadaragoan teh henteu itu jam 1 wengi teh ngorotak angkat ka Masigit Pak ka mana ieu jam 1 ka Masigit naon ka Masigit karunya ngadaragoan hanya itu jawabannya naon wallahu alam jadi anu kahiji upami urang hayang kenging rahmat Allah anu saparapati dunia anu 88 di akhirat saur para ulama di antawisna nguningakeun ayat Allah dina surat Al-Hujurat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun hanya mendengarkan Pak hanya memperhatikan ayat-ayat Allah itu dahsyatnya rahmat Allah Bang. Anu kadua nyaeta parantos seep waktosna kan gitu Pak kayak di pasien anu kadua hoyong katilu pasien tilu hoyong 4 jam 7:30 uihna Pak mungkin itu para ibu para hadirin rahimakumullah jantan jadilah manusia yang muttaqin. Yang muttaqin itu apa? Yang senantiasa mementingkan akhirat daripada dunia yang sesaat. Lebih mengutamakan naon? Kepentingan akhirat daripada dunia yang hanya sesaat ini ada masa
berlakuna aya masa baktina. Bahagia dunia juga sama Pak. Kebahagiaan itu tidak abadi dalam dunia Pak. Kenikmatan di dunia itu hanya sesaat. Kita rasakan hanya sesaat. Kita merasakan nikmatna tuang asin, ngaraoskeun tuang asin, sarang angeun kacang, sarang samal, sarang kerupuk, sarang tempe, nikmat teu? Hanya sesaat Pak. Tapi lamun unggal poe di pasien itu pamajikan dicarekan. Kan itu hantem jeung asin dahar teh eueuh deui kan gitu. Tapi bagi yang sekali-kali terasa nikmat, karena kenikmatan di dunia hanya sesaat. Kumari kitu para bapak, para ibu rahimakumullah, dina kesempatan anu singkat ieu mangga urang gape dunia, korbankeun dunia pikeun ngagape akhirat. Ya dunia ghirri ghairi, saur Imam Ali, wahai dunia, jangan kau rayu aku, rayulah yang lain, karena aku tidak pernah butuh dunia. Wallahu a'lam bimuradih. Di mana resmung ti Allah subhingna, mudah-mudahan ageng manfaat sareng paena kurang sadayana. Sata acan ditutup bila anu naroskeun. Ka panitia nyukeun waktos 2 menit bila anu naroskeun mangga Ibu. Teu aya. Alhamdulillah teu anu naroskeun. Mangga sok. Teu anu naroskeun. Alhamdulillah rabbil alamin. Entong boro-boro budak kula kolot ge ari geus hayang balik moal nanyakeun kan. Kan gitu Bu nuju di SD nya di mana bel geus disada. Mangga direk nanyakeun barudak moal sabah geus. Saking hatur Allahumma hdina bil huda wa naqina bit taqwa wa barik lana fil akhirati wal ula. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal mihan wa syarril fitani ma dhahara wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.